wargi kaum dangu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng pangbeberahmana. Di antawisna Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Anu mana ayeuna nincak bagian ka-44 para mitra. Naon cenah kembang peuteui cenah Mang Jaya pendul namina para mitra. Kembang peuteui namina pendul para wargi mangga atuh. Mangga ka wargi-wargi Mang Jaya di kota mah tos teh tangkal peuteui. Di kampung di Mang Jaya di lembur masih kena aya Mang Jaya cicingna di lembur sih. Masih kene aya katangkal peuteui para wargi. Mangga atuh dongeng judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS di bagian ke-44 urang lajengkeun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Nyangakeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-44. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ye dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-44. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Neng Yani bisa disalametkeun ku si Cipeu para mitra akibat anu nulungan teh nyata ajag bodas. Saha sabenerna ajag bodas teh para wargi si Cipeu kitu? Oh, cacan pugu para mitra boas sanes. Oh, buah-buah ki joher para wargi sadaya. Mungkin oge para wargi sadaya mungkin oge. Jadi seueur kemungkinan. Mangga urang teraskeun hanca dongengna, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Para wargi sajero 3 poe maneng Yani gawena hulang-hulang bae bari cuma 5. Ras inget kacep Sumarna salakina ngarasa hariwang. Sok ingis menang kamusibatan di jalan pasampangan. Boh katewa ku bangsa Goromolan, boh ku bangsa Kumpeni. Sabab ku zaman harita diunggal kampung geus geunyileung nyaritakeun kungsi diranjah ku Goromolan. Jeung ku bangsa Kumpeni. Neangan laskar atawa tentara republik, ongkohan geus mimiti aya pemberontakan ka pihak musuh nyaeta ka bangsa Walanda. Teu kurang rahayat diunggal pilemburan babakuna omah kaum lalaki ditarewakan ku Kumpeni. Dina hiji poe wanci asar harita Neng Yani keur ngalange ditepas. Bari teu kendat-kendat cuma 5. Hate asa ting seredet nalangsa bea kadaek. Mana indung bapa geus areueuh rajeun boga lanceuk kasebut lanceuk nu panggedena. Tur kasebut gaganti nu jadi bapa kitu talajakna. Ngadon jadi manusia nu biadab. Kitu deui lanceuk nu awewe blengles boro-boro ayeuna jauh cacakan keur cicing disarakan oge teu ngelol-ngelol. Ongkohan geus kapangaruhan ku salakina bangsa Walanda, Tuan Van Bosman. Rajeun kasebut geus boga salaki kacep Sumarna ngadon eueuh. Nu tujuanna narek ngarah pati Denjoni, sabab indung bapana dikaniaya ku Denjoni, sakumaha katerangan ti Biuning. Nya teu rek ngarasa hariwang kumaha Neng Yani kacep Sumarna. Dihenteu-henteu ge kanu jadi salaki, tur dipikat cinta tiba heula. Ari katamah-tamah harita ngadenge sora tonggeret, ting kolear kawan tupa tempatan sakurilingna pinuh ku rupa-rupa tatangkalan. Atunya tantu we tumerapna kana hate asa namahan nalangsa. Tekung silila torojo si Cipeu ti jero nyampeurkeun, kalawan nyarita saolah-olah ngupahan Neng Yani dipalar ulah nguyung bae. Para mitra si Cipeu nyarita. Ceneng, tos atuh lah diangemutan teuing perkawis Kang Asep mah. Anggur doakeun we ku Ceneng supados Kang Asep aya dina kasalametan. Kalen tiasa mulih deui ka dieu. Tama sumping atanapi mulih ku jalan cece ngalamun bae atuh. Maha pamicece janten brek teu damang, panginten abdi ge ngiring kacanakeun bingung. Mama mana Kang Asep teu acan sumping mana cece teu damang. Sakieu we Kang abdi mah manyatkeun puji syukur alhamdulillah kanu maha kawasa. Tiasa mendakan deui cece kalayaan tiasa kabantun bangsul. Bari aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Pemi cece henteu kapenak mah ku abdi. Nalika cece nuju nyang saya datang ka luar,
duka kumaha kaayaan cece na tiasa dugi ka dieu teh naha moal kitu. Sajabiti kitu syariatna cece katulungan ku ajag bodas dugi ka tuang neraka direweg teras diudag-udag. Udasar kitu teh aya lepatna pami cece manjatkeun puji syukur kanu menang tayungan salira cece. Nyatana Allah Subhanahu wa taala laiwati mantenna nu tiasa nyalametkeun kalayanang tayungan ka umatna. Utami nama ka umatna nu iman, kanu teu iman mah piraku sageui atuh mengkersanang tayungan kersa nyalametkeun. Mengah kasebat manusia mah cece nyuhun sangem sadi dinten teh mah teu daya teu upaya usik diusikeun ku nu maha kawasa atuh dikersakeun ku Gusti nu maha kawasa. Senteng Gusti teh cenah ras jeleg kun payakun teh cece. Naon rupi nu dimaksad dan bade dipilampah ku urang kedah urang teh hartosna mah lillahi taala. Kedah sobar turus soleh pami urang papenak sareng kasasahan atawa kamusibatan ulah aral subaha. Jadi pokona mah upami urang menaka ieu musibatan teh urang ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanes an menak anu pupus bae atawa nepi nu maot wae upami urang menak musibah naon we. Eta teh tandana jalmi sobar. Pan katerangan ge muhun cenah ai jalmi sobar teh hartosna mah kakasih Allah. Geuning naon kasabatna ge innallaha ma'asobirin kitu. Dan terus tangce ge wanggung uninga teu kedah disangemkeun ku abdi. Pami disangemkeun ku abdi mah wilih abdi disangki guminter tanapi sangem urang kali teh mah. Naon geuning ngabejaan bulu tuur kitu. Nu mawi cece teu aya lepatna. Malih teu kinten saena upami ngalaksanakeun kasobaran sareng katawakalan. Naing kitu ya atur punten sanes abdi ngadampal kana paripaos ngalungan uyak ka laut. Atanapi ngawarah luncat ka monyet, ngawarah mojae ka meri. Kung ieu mah urang silih geuing silih elingan sun. Abdi gina mah amal alim moal nolak pame nu ngageuing atanapi ngelingan. Jan kasebat jalmi mah teu istri teu pamaget teu sepuh teu anom teu caca teu menak. Teu sampurna nu hartona mah sok aya wae kalepatanana sareng kahilapanana. Sok aya wae kalemahanana kitu. Geuning saur wagina ki karta ge leres wae sanes malaikat lepat wae sanes setan cece. Cek si Cipeu panjang lebar saeutik gedena ngelingan atawa ngageuing kaneng Yani. Bari nya ge si Cipeu turunan bulu taneuh tur hirupna saumur-umur cicing di kampung. Saeutik gedena geus nyangking dadasar nu mawa kana jalan kasampurnaan hirup. Janten para mitra miskin satenan atana mamalarat sote keur si Cipeu tina haliah dunya pangarti atawa elmuna mah lumayan. Keur mah para mitra aya teureuh anjeunna teh putra ajengan salaresna mamung parantos parupus kitu. Atuh Neng Yani pokna bari nyusutan Cipanon ku tungtung kabaya. Cipeu keur cece mah teu boga rasa di wawadiana. Teu boga rasa di luluhuran atawa teu boga anggapan disangka bodoh ku jang Cipeu. Samalah cece nganuhunkeun tur ngarasa bagja di caangan ku Cipeu. Kalawan cece negerakeun puji syukur kanu maha kawasa. Ku ayana cece kenging perlindungan ti mantenna. Nganu dipake buah pikiran ku cece teh iwal ti akangna kudu ka mana maluruh akangna. Sok inggis akangna pinangi jeung kamusibatan di jalan pasampanga atawa di lembur batur. Kahijina kitu kadua naras kana kalakuan nu jadi lanceuk. Nepi ka kitu-kituna boga kalakuan nu ingkar tina kamanusaan. Beh dituna disebut manusia biadab luas tur ikhlas nanda saraga batur samodal inung bapana Kang Sumarna. Atuh katiluna cece mikir perkara ajag bodas nya di pikiran soteh make bisa nulungan cece. Waktu cece dicekek ku nu jadi lanceuk. Harita nu jadi lanceuk cece dirontok ku ajag bodas. Terus dikerekeb malah make dibuntang banting sagala ku ajag bodas. Nepi kanu jadi lanceuk terus abret-abretan lumpat kalawan terus diudag-udag ku ajag bodas. Nah eta ajag bodas teh sato biasa atawa ajag kajajaden. Asa kakara cece memangihan ajag bodas jaba badag deui. Cek Neng Yani nganuhunkeun kana panggeuing jeung pangeling ti si Cipeu. Ati sutuluina nyaritakeun perkara kalakuan nu jadi lanceuk jeung perkara ajag bodas. Duka tuh cece abdi geda teu terang perkawis ajag bodas mah. Mun eta mah tos kitu we kersaning kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Syariatna ditulungan ku ajag bodas. Tema si Cipeu ukur sakitu torojo nini anyang ti jero kalawan pokna. Nyai itu si Aki ngadagoan hayang daang bareng cenah jeung Nyai.
sok buru-buru dang heula sakalian jeung si Ipeu. Mangga we atuh Ki. Sareng jang Cipeu bade tuang manini. Ke abdi mah sekedap deui nuju ieu gaduh maksad. Cek Neng Yani bari ngareret si horeng Neng Yani keur puasa. Yeh, jadi keur puasa nyai teh. Muhun nini manawi parang puasa sunat. Kajeun ari keur boga niat mah. Nyong ka ditu Ipeu geura datang itu geura daang bareng jeung si Aki. Cek Nini Anyang bari ka jero dituturkeun ku si Cipeu. Sok Ipeu urang daang bareng jeung Aki lah. Beung-beung aya deungeun ieu pais lele. Tadi Aki nguseup dina kukulahan meunang lele 3 isi. Ka mana si nyai na nini? Lain deang si nyai sina ka dieu. Si nyai mangke cenah sabab keur boga maksud. Tema Nini Anyang bari muka paisan lele. Amuing. Kurupa-rupa eta si nyai. Nak keur kumaha make tisusut sagala deui si nini. Cek Aki Joher geus mimiti salah reung. Lah Ipeu Aki maneh mah kitu, si keneh geus bener pangdengena ayeuna saliwang deui. Lain tisusut lain, si nyai mah keur boga maksud, keur puasa deuleu, puasa sunat. Kumaha nyi pangdenge keur puasa? Keur puasa cenah puasa. Nyari sia. Tayuh kalepet na ngomong meni sentak sengor ngareken kanu bonge we ka kami teh. Ai. Tak kitu deuleu ni di silaing mah Ipeu. Aki disangka nu bonge, sok bawa udang dahar bareng. Cek Aki Joher tuluy dahar jeung si Cipeu. Ari Nini Anyang ngaleos nyampeurkeun Neng Yani nu masih keneh ngalamun ngalange di tepas. Atuh harita ku Nini dibawa ngobrol atur di beberah sangka Neng Yani ulah nguluwut bae. Mikiran Cep Sumarna salakina geus ampir saminggu eueuh balik-balik. Matak pikahareuwang nu jadi pamajikan. Jeung cicing nu dicicingan tayalian Nini Anyang. Ja Aki Joher jeung si Cipeu mah katingalina teh teu riuk-riuk ngarasa hariwang ku Cep Sumarna. Lamun tenang teh mah siga nu tenang. Komo Aki Joher mah da puguh geus nyedak ka pikun. Teu mikirkeun kana itu ieu. Nu dipikiran ku Aki Joher mah lintang timangih dahar unggal poe. Para mitra pamiarsa, kumaha atuh nasibna Cep Sumarna jeung kamana asigna lamun salamet teh manaha inditna teh ti imah terek neangan Den Joni jeung kumaha de nasibna Marwati pamajikan Den Joni jeung indungna nu katelah Ibu Caci. Nya nasibna Marwati mah kitu we terus jadi owah tina baluas ku perkara bapana tayalian Pasuganda. Dikaniaya ku Den Joni kasebut ku minantuna nepi ka akhirna Marwati obah. Atuh eueuh tisarakan duka ka mana leosna. Nu teu lila Ibu Acacih indungna Marwati nepi ka hanteuna pondok umur kalaleban kudu jadi salaki jeung kudu jadi anak. Gancangna ieu carita. Den Joni masih kene panjang umur tur salamet di udag-udag ku ajag bodas. Tina alatan aya nu nulungan ku saurang lalaki nu bisa ngubaran Den Joni, nu tas direweg ku ajag bodas. Akhirna Den Joni jadi kenil para wargi. Komo kitu deui Den Joni ditarima jadi kenil, leuwih kejem. Batan loba bangsa barudak ngora, jeung anu lalaki jeung nu jarag-jag kene disiksa dituduh jadi laskar atawa TKR, tentara keamanan rakyat. Ya rupina watatang dongeng kapungkurna ngalaman. Watatang we aya Mang Jaya teu ngalaman leutik keneh atuh para wargi. Teu ngingetkeun yen eta nu disiksa ku manehna teh bangsa sorangan, eta da geus kapangaruhan ku pangbibita ti kaum penjajah. Tapi sanajan lalaki loba nu ditarewakan tur disiksa oge ku kumpeni atawa ku kenil, teu kurang loba bangsa kaum pamuda nu arasup jadi TKR tur beuki wani beuki sumanget. Aya kecap rawe-rawe rantas malang-malang putung. Tibatan munur kajeun ancur tutumpuran demi ngabela bangsa jeung nagara jeung agama. Ceuk dina agama teh macana atuh para mitra sadaya mati syahid fisabilillah. Kecap merdeka geus nyebar ka unggal pilemuran. Eta awewe kolot budak lamun tepung jeung laskar atawa TKR teu weleh nyebutkeun merdeka bari ngacungkeun peureup. Cacakan ku zaman harita laskar-laskar sabagian loba ukur ngagunakeun bambu runcing jeung pakarang nu aya di kampung. Teu ngurangan kana kawani, teu ngurangan kana persatuan bangsa. Dina waktuna laskar laksar ngayakeun serangan ka tempat musuh, dibarengan ku ngucapkeun takbir Allahu Akbar jeung merdeka meninga guruh lir sola guludug ngeundeurkeun jagat maju terus cadu mundur. Ku dasar ngabubulakna seuneu kasumangetan
laskar-laskar teu kurang pihak musuh nu korban para mitra. Kalawana senjatana karampas ku para laskar pokona mah ku jalan taktik gerilya jeung di mana geus ngayakeun serangan tara anggrek cicing di tempat sok pindah tempat tinah tempat. Atuh ti pihak musuh dina ngayakeun pembalesan nyerang teh nyamos ngalamot curu. Akhirna kumpeni ngasrak ka unggal pilemburan. Nepi ka pagunungan di asrak caturkeun dina poe wanci hanet moyan. Saurang aki-aki tayalian Aki Joher keur moyankeun tonggong nying hareupan ngulon. Nying hareup ngulon ongkohan unggal isuk Aki Joher sok moyan. Ari Nini Anyang keur ngaliwat di dapur. Atuh Neng Yani keur nguneur seupaneun di kebon sedang si Cipeu keur ditampian nyeuseuf samping sarung. Heuleut sawatara menit waktu Aki Joher harita teh keur ngabelengkong moyan teu kanyahoan torojolna ujug-ujug gurutak datang kumpeni. Aya kana 30 urangna marawa bedil. Di antarana aya 2 urang bangsa Indonesia make seragam loreng sarua jeung kumpeni Walanda. Si horeng nu saurang Den Joni nyoren pistol manehna keur ngaprak neangan laskar samalah nu keur ditatanyakeun ku manehna ka ungar rakyat Iwati Cep Sumarna. Harita kumpeni nyalampeurkeun ka Aki Joher atuh puguh sakedapan masih ganu reuwas sabab kakara kadatangan kumpeni Walanda. Kalawan Aki Joher pokna bari ngorejat nangtung. Ayah onyon tabe wan. Tabe kasarerea wan. Cek Aki Joher. Make jeung seuri hahahehe atuh saurang kumpeni Walanda ku bahasa Indonesia. Ya tabe Aki. Apa di sini ada ekstremis Aki? Aki tahu di mana tempat ekstremis? Nanti Aki kasih persen. Nakeur moyan Aki tewan sabab rek sideang karunya ku sini ni capeun ngalas ulu. Cek Aki Joher kamana meni nemalanana. Da puguh cek tadi ge Aki Joher geus nyedak ka pikun kurang reungeun atuh Den Joni Mairan nanya ku basa Sunda. Yo Aki, lain nanyakeun keur moyan tapi nanyakeun di mana tempat tentara Republik. Cing sugan Aki nyaho di mana tempatna tentara Republik bejakeun ka kuring. Engke ku kuring di persen roti jeung kornet. Oh, jadi wan dari ngala monyet buru baru. Aduh, di dia mah teu aya monyet wan lamun ka ditu loba lutung. Ai lutung teh monyet hideung. Cek Aki Joher pangdengena. Den Joni nyarita rek ngala monyet padahal nyebutkeun rek mere roti jeung kornet. Ye, lain rek ngala monyet sia dasar aki bonge. Cek Den Joni ambek perwargi sadaya. Keur kitu atuh torojol Nini Anyang norojol. Atuh puguh we Nini Anyang reuwas ningali nu jadi salaki keur diriung ku kumpeni. Nu sawareh kulantang kulinting ka pipir jerut Nini Anyang turun tuluy nyirilik nyampeurkeun ka Aki Joher. Kalawan pokna bari ngeleper. Para wargi sadaya atuh harita Nini Anyang reuwas ningali nu jadi salakina keur diriung ku kompeni. Nu sawareh kulantang kulinting kapipir jerut Nini Anyang turun tuluy nyirilik nyampeurkeun Aki Joher kalawan pokna bari ngeleper. Aduh juragan, wan ulah dicanak si Aki mah juragan, wan. Cek Nini Anyang bari setengah nyang leungeun Aki Joher. Nini, ngomong naon cenah si wan teh buku ka hartina ku kami mah deuleu. Nu saurang nyaritakeun rek ngala monyet. Heuh caritakeun ku nyaneh di dieu mah monyet kitu. Aige lutung di tutu dinu jauh pula ditu. Laras kitu juragan bade ngala monyet. Cek Nini Anyang bari neuteup kana beungeut Den Joni. Lain rek ngala monyet kuring nanyakeun di mana tempatna bangsa ekstremis. Temal Den Joni bari bakatut haseum. Teu aya harmis di dieu mah juragan wan. Saruana nini belegug. Ari ngaran Sumarna aya teu di dieu Nini. Den Joni akhirna nanyakeun Cep Sumarna. Ari nyane jeung si Wan ngobrol naon sia Nini? Mun teu ngabejaan ka kami. Nyane mah. Ye juragan Wan tadi nanyakeun ka Remis, ayeuna nanyakeun ngaran Suadma. Cek Nini Anyang ngahaja nyaliwang-nyaliwangkeun maneh. Sabab nu ditanyakeun teh sasat kulawargana. Lamun di aku kulawargana teh mah bari jeung dugdeg inggis Neng Yani datang ti kebon. Lain Suadma Sumarna bonge Nini teh. Den Joni nyentak ka Nini Anyang. Punten juragan Wan lepat ku kupingan. Eta Aki juragan Wan teh nanyakeun ngaran Sumarna. Da eueuh ngaran Sumarna di urang mah nya. Ongko anti baheula ge urang mah ngaduaan di dieu.
nanyakeun naon cenah mun aya ku bawel nya nanyakeun ngaran Sumarna kumaha ini dedengnya nanyakeun Ki Karta bejakeun Ki Karta mah didayo kitu dia mah eueuh Ki Karta lamun barayana Ki Karta ditongo cek Aki Joher sajauh-jauh tina Sumarna los-los ka Ki Karta tina bakatingku pusing akhirna Den Joni jeung kumpeni ararinit harita teh para mitra atuh Nini Anyang gancang ngayang ngajakan unggah ka Aki Joher samalah teu sirikna Aki Joher digusur bari hate melang kaneng Yani jeung si Cipeu inggis kapanggih ku kumpeni tunda kaaya Nini Anyang jeung Aki Joher anu keur narumpi di dapur caturkeun si Cipeu anu keur mersihkeun samping sarung teh ngadadak curing hak tuluy luak lieu malah make ungas ingus sagala siga aya nu kaambe ku manehna kalacat si Cipeu hanyat ana ngareret ka beulah wetan kebeg hatena ngagebeg sabab ningali Abdulan kumpeni nu tas ngadatangan Aki Joher atuh gerendeng si Cipeu harita teh para mitra ngagerendeng geus kitu dregdeg si Cipeu lumpat rek nyusulan Neng Yani nu masih keneh di kebon barang nepi ka kebon kasampak Neng Yani keur metikan roai ngora cucu atuh cucu engal urang muli engal cek si Cipeu setengah ngengenyang leungeun puguh Neng Yani reuwas aya naon Ipeu aya naon Kang Sumarna balik Neng Yani timuru nama Sumarna balik sanes Kang Asep muli nanging itu aya kumpeni engal cucu urang muli tema si Cipeu bangun gempeur atuh Neng Yani geus kitu mah gura-giru balik bari ngelek ayakan gede di eusi ku bangsa Sepaneun harita Neng Yani jeung si Cipeu jalan ka dapur barang mukakeun panto pareng Nini Anyang ngalieu eta si alah onyon si onyon aduh Gusti nu Maha Agung panjenengan teh sol adu ka dieu gancang anyai ipaunya rumput sia ka ditu kapara bieu sol adu tas dari dieu deuleu cek Nini Anyang nitahnya rumput kapara genden kumpeni teh di dari dieu Nini nya tas dari dieu nanyakeun si Ujang Asep ku Nini dibejakeun eueuh we ngaran Sumarna mah mimitina mah nanyakeun harmis kitu ka Aki jeung Nini teh sanes harmis meureun ekstremis nginten tahu eta dan ini mah teu nyaho atuh teu bisa nyebutkeun anak sok gancang geuranya rumput ka ditu kapara bising di dieu mah aya kumpeni deui cek Nini Anyang keukeuh nitah nyumput kapara lumpi Aki di mana Nini Neng Yani nanyakeun Aki Joher sabab teu katingali-tingali itu si Aki mah di goa da ku Nini teh diteudah nyumput ka goa sabalah di kurungan ku jubung sabab sieun kumpeni ka dari deui beug si Aki dibawa ke kumpeni teu kitu inggis si Aki nyebutkeun ngaran Sumarna babakuna mah salah pok cek Nini Anyang nyaritakeun Aki Joher nyumput di goa di turuban ku jubung ya Allah nah ris ini sepros murang kali bae si Aki ngadoni turuban ku jubung atuh ngapeun temenan ini nya si Nini mah aku rupa-rupa yo si Aki turuban ku jubung mending ngarekeun ka kayam we cek si Ipeu semu keheul ka Nini Anyang atuh da sieun sol adu ka dari ieu deuleu Ipeu sia kumaha lamun si Aki salah nyaritakeun di dieu aya ngaran Sumarna sedeng si Aki teh lamun nyarita sok ka mana meuni atuh tema Nini Anyang ari ku kitu teh mah aya benerna deui sieun kumpeni daratang deui ari urang kumaha tuh Ipeu sok sieun kumpeni barali ka dieu Neng Yani bangun sieun kalawan tumanya bari ngareret ka si Cipeu pamikir dasar naman tuh kapaksa urang kedah teu aya di dieu ceuk dan aya di dieu mah bilih aya kumpeni mangkana nguping wartos di nu ngarungsi teh seueur anu aranom ditarewakan ku kumpeni kitu tema si Cipeu ngajakan ngejat Nini kumaha tuh abdi sareng ieu Cipeu bade mios heula ti dieu jalaran bilih aya deui kumpeni ceuk Neng Yani nanya ka Nini Anyang kumaha atuh ari Nini jeung si Aki rek ditinggalkeun mah nyai dan Nini ge sieun digusur ku soldadu Nini Anyang barada kerung bangun anu embung ditinggalkeun ku Neng Yani jeung si Cipeu si Cipeu nyarita deui kan Nini jeung ka Aki mah naon-naon jalan tos sarepuh nu ditarewakan teh nu aranom Nini sawangsulna pami abdi sareng si Ece aya di dieu dina sarumpingna di teh kumpeni tangtos abdi sareng si Ece kitu deui Nini sareng Aki dicana ku kumpeni umay wayahna ku abdi sareng ku Cece bade dikandunkeun heula sakedap kiri di mana tos jempling tangtos abdi jeung si Ece ka dieu deui atawa di mana we abdi tos gaduh tempat di nu sanes Nini sareng Aki di Bandung ku abdi sanes abdi tega sanes teu hawatos ka Nini sareng ka Aki cek si Cipeu maksa rek ngejat jeung Neng Yani
nya atuh segue ai kitu mah nya ipeu ngan omat we di mana geus boga tempat nini jeung si Aki ulah teu dibawa eta rek iraha initna. Nini anyang geus kitu mah kakarangidinan. Bari ayeuna we nini meungpeung enjing kene. Teh Maneng Yani para mitra. Tuluy atuh saka kamar ngabuntel pakaian opat potong ku samping kebat. Kitu deui pakaian si Cipeu dibuntel dihijikeun jeung pakaian Neng Yani. Tekung si bebeja heula ka Aki Joher harita keneh para mitra Neng Yani jeung si Cipeu. Sanggeus menta doa ka nini anyang terus arindit, bari can puguh anu baris dijugjug ku manehna. Sanggeus Neng Yani jeung si Cipeu areuweuh di goa hasada sora nu gulubrag-gelebrug, puguh nini anyang reuwas gentak disampeurkeun. Si horeng nu ngagulubrag teh jubung dibabetkeun ku Aki Joher. Tuluy kaluar kalawan nyarekan ka nini anyang. Nini, ari sia kuda naon sia teu yeun. Panjana aing mah dititah nyumput di goa teh dihalangan ku jubung teh. Ngadon di kurungan ku jubung. Aingan aing ngarasa eungap jeung asa panas deuleu. Kesang mending ngoprot kieu. Teu uyahna keur si kasebelan teh keur lepet teh sia. Yeh, jubatan aing di kurungan ku jubung leuwih hade orang silih dengkek deuleu sia. Pati-pati pae ge babarengan sia deuleu. Cek Aki Joher bari kaluar ti goa. Di ditu nama ambek kanu jadi pamajikan make ngajak silih dengkek sagala. Aduh hampura paralun deuleu si Aki paralun panyana teh jubung dipake penghalangan nyaneh teh horeng diturubkeun heueuh nyan lain dihaja deuleu lain Aki kitu sotenan bakat ningku geumpeur deuleu kami teh. Cek nini anyang hatena mah hayang seuri ningali sirah Aki Joher pinuh ku uut. Waktosna seep dugi ka dieu wae heula para mitra.